Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamul iftori sareng ari bagian-bagian buka puasa arba'atun eta aya opat aidon deui ma perkara yalzamu anu wajib fihi dina ma naon al qada'u qada wal fidyatu sarang fidyah wa huwa sarang ari nu wajib qada sarang fidyah isnani eta aya 2. Al awalu ari nu kahiji al iftaru eta ngabatalkeun puasa li khaufin karana khawatir ala ghairihi kanu sanesna wasani sarang ari nu kadua al iftaru eta buka puasa ma'a takhiri qada'in sarta ngahirkeun qada ma'a imkanihi sarta ngamungkinkeun qada hatta ya'tiya sehingga datang naon Ramadan akharu anu sanesna saniha ari nu kaduana ma eta perkara yalzamu anu wajib fihi dina ma naon al qada'u qada dunal fidyati henteu fidyah wa huwa sareng ari eta nu wajib qada henteu fidyah yaksuru eta seueur kamu guma alaih seperti anu pingsan wasalisuha sareng ari nu katiluna ma eta perkara yalzamu anu wajib fihi dina ma naon al fidyatu fidyah dunal qada'i henteu qada wa huwa sareng ari nu wajib fidyah henteu qada syaikhun kabirun eta aki-aki anu tos pikun wa rabi'uha sareng ari nu kaopatna la wala teu wajib qada jeung teu wajib fidyah wa huwa sareng ari nu teu wajib qada teu wajib fidyah al majnunu eta nu gelo alladzi lam yata'adda anu teu ngahaja ladzi bimajnunihi ku gelokna. Waqsamul iftar
arba'atun aidon. Bagian-bagian buka puasa aya opat disami. Ma yalzamu fihil qada wal fidyah wa huwa isnani. Kahiji wajib qada sareng fidyahnya. Jadi qada wajib, fidyah kudu itunya. Aya dua cenah eta teh. Al awalu al iftar li khaufin ala ghairihi. Anu kahijina nyaeta buka puasa lantaran khawatir sieun kajanin misalnya. Kajanin pikeun wanita hamil atanapi kabayi nyusuan gitunya. Talamun karena sieun kajanin atau kanu disusuan ta eta teh jadi dua kewajiban teh. Nu matak sok sanajan nuju hamil lamun batal puasa teh kudu karena memang teu kuat teu mampu puasa. Anu kaduana al-iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi hatta yatiya Ramadan akhar. Anu kadua nama batal puasana tanya sarta ngahirkeun qada. Bari mungkin aya waktu pikeun ngodoan teh sabenerna mah. Repek teh kawuru datang deui naon? Ramadan sanes gitu kawuru datang di Ramadan. Tanu mata dina ngodoan puasa ulah dingkengkenya. Saniha ma yalzamu fihil qada'u dunal fidyah. Nu kadua mah wajib naon? Wajib qada henteu fidyah ieu mah. Tuh. Wajib qada henteu fidyah wa huwa yaksuru. Ieu mah seueur cenah oge. Contona saperti kabung maleh jalma nu pingsan gitu. Jalma anu pingsan. Wasalisuha ma yalzamu fihil fidyah dunal qada wa huwa saikhun kabir. Anu katilu nama wajib fidyah wungkul untuk qada. Wajib fidyah wungkul untuk qada saperti nu pikeunnya. Kolot gitu da limpuran gitu. Masing puasa ge limpuran tuh eta mah. Jadi geus apal waktu saleresna mah. Nu matak pikun teh ku Rasulullah mah ditaudan gitu nya. Wa rabi'uha la wala. Nu kaopat nama henteu wajib qada, teu wajib fidyah bebas ieu mah gitu. Wa huwa al majnun alladzi lam yata'adda bi jununihi. Seperti anu gelo, anu henteu ngahaja gelona teh. Mungkin wae merenya aya jalma anu gila na teh dihaja gitu. Kulantaran ku kalewat stres merenya. Tak gitunya. Jadi mengenai buka puasa teh dina bulan Ramadan sehingga nyababkeun sababaraha sabab. Wallahu a'lam bishawab.